Aduh, cara nang ngomong saya. Aduh, kuring mah megah jadi pocong teh Mau teh jadi pocong kuring mah. Tepira kamar teh di udag-udag hayam senal pecat. Jadinya jadi pocong. Oh, baju jadi ku karung kuring mah. Anu mejen sampah mah ku kuring teh dipake karungna. Kesel kuring teh jadi pocong mah eta. Aya pagi jeung si Abah kuring mah yang tadi ku si Abah. Resep jeung si Abah mah kuring mah dah. Rada ngalas Abah. Sidang ayamannya. Sidang ayamannya. Sugan we aya tuh Entong. Aya naon si teh gagap? Aya si entong teh bah. Sintong mah tadi teh tita ka legok nyenang. Sok diuk heula coba diuk. Tadi teh ku abah teh tita ka legok nyenang, tita ngarit. Ngalajukut belegug. Ai maneh teh rek naon kasih entong atuh. Ulin. Keke kedeung deui tungguan balik. Ayeuna mah sabari sakedeung, maneh tungguan bari nungguan si sarentong, tong beletong. Urang ieu heula abah arek silat heula ayeuna mah nya. Sok coba boga jurus naon si Abah. Abah mah lobang ke maneh ngara bisa turutan ilmu abah silatnya. Sok. Abah mah arek bari ngajarkeun maneh silat. Ieu silatna ieu. Nah jurus naon bahasa aneh. Ningali jurig. Apa reuas urang ieu kitu. Tah aya deui tah. Set. Tah eta Naon bahasa aneh tah? kalabok kejo. Jadi kudu bisa segala sining silat kudu bisa tah aya deui tah. Set. Tah, Nah naon di jurus teh? teuing teh nyaho. Eta teh apa? Aya deui ye nya ye nu hadena ye. Set. Tah. Gajah beranak. Itu abah mah silat abah mah engke maneh jeung sintong diajarkeun ku abah. Daek maneh. Daek dewek. Belagu sia mah. Yo. Ayeuna mah kieu. Abah teh boga batur. Tukang tutah kita pas sintong teh eueuh. Ari maneh mah pan meureunan bisi ngaduas sama da. Belagu sama sok ngaduas. Engke abah boga batur arek diteang abah maneh sieun moal eta. Wah. Naon? Awas maneh sieun sia nya. Belagu. Wah. Kewe tinggalikeun abah ye, bisa terpercaya mah ye nya. Abah rek dipanggil ya abah mah ye, boga batur ye. Uplak eplok Juna channel, uplak eplok Juna channel. Datang euy. Gedenya cek aing oge aya, teh balagung. Pocong. Depane tadi teh sieun cenah Pocong. Oh cenah guru nek ka mana sih teh balagung. Suruh kita Abah. Oko tadi teh cenah teh sieun teh ocong teh. Orang yang gulatinya. Panas aing arek tutah tita ocong ka sia teh ngan medul. Nita meuli ieu kue Sabtu ka sia teh. Sabtu can budak lagi mah bisa dititah eta mah. Nah, budakna ngadua sarua jeung si eta, jeung sarua jeung sintong beletong si ocong. Sarwana 11 12 Abah. Nya keken bae lah nya, nita maneh we nya. Kuring mah Dan di kuliah Kuliah naon? 3.000 daek teh naek deui kamari 2.000 ayeuna jadi 3.000. Daek Tambahan dia tuh kopi jadi 3,5. 3.500. Kan bae lah. Beli ieu atuh jeung kopi jeung rokok. Oh, kan aya duitna ye. Nah, kadiekeun lah duitna dah saya teh sia mah weuleungeunna. Abah. Naon Nya kuring erek ini lah. Oh, Sabtu. Ya, kade sia mah sok salah geuning. Sabtu mah sekarang Minggu. Minggu belegu kue Sabtu aya di ditu di Aya toko apa Sabtu? di toko Singko, di dinya di pasar GSP. Kabar dia mah orang jangan lah. Lain di Matria, setiap belegu di Matria mah beusi mah nya aing kudu akan beusi belegu. Atuh aya Di ditu di GSP. Abah diajar debu. Oh, syukurkeun. Oh, syukurkeun lah tong ngomong wae lah abang geus hayang jeung nyanet jeung cinte.
Ya. Abah, langsung. Nah, biasana mah kamari salah wae. Kita meuli asin cucut, kalah meuli cangcut. Kita meuli gula batu. Kita kalah mawa batu. Teuing ayeuna salah wae si Cong nya. Surutna rada pinter, rada soalna geus sakola eta budak teh nya. Keun gila antep. Gedang. Eta geuning geus balik maneh Cong, meunang teu maneh teh beleguk sia teh. Geuning teu babawaan. Abah, ieu teh kuring Naon teh sih teh neangan. Kan itu, kan ieu. Aya eueuh. Eueuh. Aduh, pan abah teh hayang nyanet jeung cai teh. Lain, Abah, pan. Amis-amis Tadi kue nanya Sabtu. ke kasih mama itu, beak, nggak usah beli. Tanyakeun di ditu di warung Mang Udin. Udin. Coba pecakan anu deket Telpok jadinya. Mang Udin. Sok Aduh, inget-inget. bukan ada gitunya. Anu mah Asep, asep teh. lain kasep anu ngarada ngabongsai. Siap. Kurang ngabatak. Siap, kuring. Itu sok cikurkeun ini sia teh pocong beleguk sia mah. Ah. Ditana bisa ngaleungit cenah ge beleguk kita mau pocong teh. Abah. Geus meunang sia teh Encong. Kuring Aing teh. luas sia teh. Ieu kue Sabtu teh ieu. Oh, Dia coba. teh menang gorengan. Aya gua deui teh. Oh, eueuh pisan kur hiji-hijina kur dua-duana sia teh beleguk. Dua-duana itu jelema teh. Kan bae lah abah hayang dicanet jeung Cikopi lah ka dieu. Gila tuh. Kue Sabtu eta teh. Coba. Oh, bener ke abah teh aya. Awalnya. Tade sia masuk salah wae sia teh beleguk sia teh. Ulah salah deui nya abah teh pan geus teu kuat ieu teh haus. Arek Cikopi jeung cocok teh manis. Ya. Sekolah deui kamari ge kamari sak di TK. Oh di sakit di TK mari teh sakola. Pantesan sia teh bodoh atuh. Dia kan abang geus teu kuat hayang ngedang ieu. Ieu teh kue Sabtu sia teh beleguk. Kue Sabtu, abah yang kue Sabtu lain. Oh, geus teu kuat abah teh lapar. Heeh, da jeung cai teh kue Sabtu mah ngeunah nya. Jeung cai kelomberan lu Ieu mah atuh beleguk sabatu sia teh. Salah deui Astagfirullahaladzim. Kuring mah salah we. Ongkos sia teh sakola beleguk. Da sakola ge ku cicing unggul. Di kita meuli kue Sabtu sia mah nyokot di sapatu beleguk. Heeh, salah deui we nya kuring. Salah tuh beleguk, anterkeun deui burukeun ka itu ka Mang Udin Anterkeun. Abah yang tahu tungki. Abah mah ke pokona mah geus werek daang abah mah lah. Pokona mah ki abah. Lapar, Abah. Kuring panggil ocok butak-butak deui nya. Ciburu anterkeun heula bisi nungguan batur eta di sapatu batur sia mah dicokot beleguk. Batur bangun tadi. Ke neneangan sia teh modenan kumaha engke. Baiklah. Ciburu ngalengit deui nya editnya. Ciburu. Kasadut sama rawodol kosongna. Atuh kawe sakti. Si pocong teh dititang nganterkeun sapatu tadi teh. Kateun Mang Udin anu deket Telkom. Nah, ayeuna sugan we manehna ayeuna balik deui. Abah mah nungguan we di dieu heula sakedeung mah. Bari lalason. Geus balik maneh teh Encong. Geus dianturkeun ti abah. Teu kunaon eta nu bogana teh nanaon? Dianturkeun di luar gempletak kana sirah nyeri Tidak ieu. meureun we sia mah atuh kita meuli kue Sabtu ngagubuk sapatu sia mah beleguk. Geus we ayeuna mah kieu abah Rek naon deui di abah mah tita-tita. hayang daang abah teh. Hayang daangnya. Kuring ge tugas nama loba abah. Kumaha tugas naon sia teh ku sakola wae. Sedih. Sedih kumaha tuh tong ceurik sedih kumaha. Apa cinta kuring teh? Pan aya di ditu nini beleguk sia teh. Ini mah geus peot atuh. Ada peot-peot ge sia teh keun bae paksakeun sia teh. Kamari ge abah urang nembak. Sia mah. Ditolak kuring teh sedih we. Usaha ku artis. Oh. Atuh meureun we sia mah beleguk nembak artis sia mah. Kuring teh alus sama goreng sih bah. Naonna? Banget kuring. Nya saeutik alus saeutik goreng mana teh sebenarnya mah lolobana mah goreng beleguk sih teh. Oh nya ada jadi potongnya. Nya heueuh atuh sia teh. Geus we ayeuna mah abah mah da lapar hayang daang sia teh Cong. Hayang apa eta? Engke dihuapan. Pan abah teh leungeun ieu teh kotor. Pang nyokotkeun senok ka ditu ka dapur. Pan ieu teh rada jauh nya cik kumaha cokotnya. Senok, ade sia masuk salah deui heuh senok. Ka senok jang dahar. Pan ieu wegah kukumah maneh mah da bisa ngaleungit ka dapur cokot Oh senok. nya kuring mah saktinya. Oh, cik kurukeun nya. Abah nu mah di dieu beleguk sia tong nyanyi wae beleguk pas artis wae. Gila, pocong teh, mun ditu tak-tak teh sok malaweung ka mana we karep sia eta mah ulin wae. Geus teu kuat urang teh hayang daang lungas senok.
Soalnya lamun kuleungeun teh ieu teh can kukumah leungeun teh. Jadi kotor. Maksudna aya make senok mah rada nginakeun gitu. Ala orang kaya saeutik belegu kita pocong. Dilakeun teh. Aing geus teu kuat lapar. Nah, tadi hayang daang ieu teh. Luas belegu geus datang maneh teh. Ade sia sarah deui. Senok keur dahar nya. Ieu masalah. Bener maneh moal salah. Wow. Soalnya sia mah leuwih-leuwih ti si sarentong beletong sia mah belegu. Sekolah acan teu belet. Ada sarua jeung maneh oge sia mah salah. Kadeun lah. Senokna kadeun kan ieu lain geus beres. Terlebug sia mah aing rek daang sia teh. Ti dapur ieu senokna ti dapur nya. Ieu teh senok teh ku abah rek dipake. Heeh, saeutik eueuh mah ja. Heeh, kene beres samunna mah. Pan ieu teh kumaha leungeun teh warga abah teh jauh. Jadi rek dipake make senok ala orang kaya nya. Ieu teh Orang kaya, orang jadi orang kaya wae atuh. oh, pan ala orang kaya atuh saeutik sia teh orang kampung ge belengkuk. Ieu geus nya rek dipake ku abah laparnya geus teu kuat. Ya mah belengkuk atuh senok tembok sia teh nu kieu mamanya ai sadek disarwakeun jeung Tadi adukan. itu sabak seno tadi Astagfirullahaladzim, ari maneh encong geus salah jeung salah wae. Aduh, tadi teh mah oman, tadi teh Geus, ah. lembok cokot kuring teh Belengkuk, jauh sia teh mah, makan ah. carekan kuringnya juga rumah kumang oman. ieu teh senok tembok mah nya aing kudu ngahakan jeung senok tembok. Oman atuh pan badag ieu. Gitu. Aduh sia geus maneh mah balik cik balik sia mah. Balik Oh, balik ieu mah Pelegu pocong teh arek daang hanya make senok temok pos tukang ngaduk wae bari jeung nu batur di nu oman kumaha mun neangan coba bisa pocong pelegu teu balik ora wodoh coba tinggal ngadang jantung jadi kitu jantungeun tah pocong teh kembali ieu mah rek dituna we engke jang ieu sangguna tutungtungna mah teu jadi